Lepikeun ka abi beak dicakar aya nu keur ngajuru sok nyakar beak dikekel dikerewas pan posisi isi aku teh kan lagi ngajuru teh kan gini ya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum tahiyatan atiris salami kasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wa mahabbatan amikatan ila rabbikum muntahaha fa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi babuna tabaraka khitanuna yasin saqquna kabha ya ain sad kifayatuna hamim ain sinqaf himayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Allah hari bareng Quran teh aing mah urang di mamri teh hari dan hoyong kaberkahan ku Quran teh. Jadi upami hoyong kaberkahan ku Quran kudu ngucapkeun kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah ayat mil ayah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus teh haridang deui wae. Bae diborong atuh ayo. Oh hoyong ka aku umat ku Kangjeng Nabi ngareung ngaran Nabi ge Nabi kamu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tarari karimuna ngabejaan. Sadayana kadang wargi nu teu diwilah-wilah anu ku pribados dipihormat para ulama, para suama, para asatid, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus pimpinan majelis taklim Masjid Jami Al-Makmur yang saya muliakan dan yang saya hormati. Semoga berkumpulnya kita di sini kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ijabah ka urang sadayana. Anu keriweuh sing dihilangkeun kariweuhna. Anu keur sarusah sing ditekoran kasusahna. Nu teu baroga duit balik ka imah sing marangih duit. Pas duit mah ditarik. Anu baroga hutang sing kabalayar. Tarik aminanya. Jadi ciri eta teh nu tari ngajawabna berarti ciri ning gede. Gede tanaga sosok suruh dong ka. Anu jomblo aya
silang iriungan anu jomblo sing manggih pasangan. Mana jomblo? Halah ngacung gitu. Randa ayah randa. Anu mana? Duda ayah duda. Habis sisirikan urang doakeun randa jeung duda sing manggih pasangan. Wah. Nini nu randa ayah. Aki-aki nu duda ayah. Bisi sisirikan urang doakeun nini anu randa aki-aki anu duda bisi ieu mah hoyong nikah deui mugi we sing tepang jodohna. Kamu amin nini kamu randa. Dan bisi nini urang dieu arembungeun keun bae eta nini bagian ajengan. Ngan ajenganna aki-aki deui sia teu aingnya normal. Anu jelas dina ieu kesempatan urang sadayana sing diwuwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alikan purwagumadi alikan purwagumadi miran ganing jati satu barang kreng gitu nalika manggih turuntung anu genanan geus turuntung naon barek rek no mending kreng siap ajaran lah sok atuh kreng macar menang wis cipetang yakin ramar wong wis wanu marep wong wis wanu deneng renggali punah salajengna aku asa kagunturan madu kaurukan menyan putih piwarung cumarios tina yutumpa bari kaula teh sepi ku pangarti laib ku pangabisa ngajina mangaji masantren nama masantren nanging salenting kabawaning angin kolepat kabawaning kilat abung kenan cicing dina icim martabak kakenaan ko waking sir tungkul goning kaluluputan tanggah goning kalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajun tara kapake jong isu tara kapake jong isu tara kapake jong isu tara kapake jong isu tara kapake jong Numatak agung semut cukup lumut cembar pangampuran ditedak tatina pribadi tina ieu tempat asa bingung temang hitung-tung naon margina terkantos sampai abis panggeri abis teu colang gua abdi beuna ieu sacara pitero numatak abdi yang agak saya ieu sacara tradisi aya cara kapan tidak sakan di pamita kudu kapungan disebut kana aya jantung tapi sim kuring dinga urang dieu oke
Bareng sim kuring dingah urang dia oke. Ibu-ibu oke. Bapak-bapak oke. Tukang dagang oke. Sadayana lucu. Parang taruna oke. Santri-santri oke. Sadayana lucu. Tukang dagang oke. Tukang sosis bakar ya kan? Enggak. Mak sosis bakar ya kan? Oh ya, tukang sosis bakar. Jadi tukang itu sarwan sosis bakar. Tukang sosis bakar. Jadi tukang itu tukang. Oh eta tukang eta. Tukang eta oke. Aki irang oke. Aki irang oke. Yo wing mata kikiran teh ye teh bak rumah teh. Ayo kita lihat monyet. Apa nih yang dibayar yuk? Abataring kita sadayan. Nyanggapkeun ieu kabingah sadaya-daya direng-rengan panitia wabil khusus. Yatana ketua Karang Taruna para santri sadayana wabil khusus Kang Ustaz Hamdan. Rek ngawujudkeun kabingah wayah dongkang bulan suci Ramadan. Riung gambar dina tempat-tempatan di Nararaga eta hadirilah pabrik akbar dan pangauban bersolawat dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan tanggal 2 Maret 2020 hari Sabtu malam Minggu jam 19.00 selesai bersama itu aja yang foto urang tanah foto menit kaset foto menit eta asli nama eta na foto menit kaset asli nama foto menit bedas asli nama bener atau nggak jawab ya foto menit kaset asli nama nyangkakeun ieu kabingah sadaya-daya di pagersana Kang Ustaz Hamdan amarwata suta bingah amarwata suta bingah nanungka kiri-kiri raja tungira keluran telun diharun orang tunda di anjuang siang bari kalau katakan datang mangsa saper aduh layu ayam melakukan kamu ngariung orang di kaya tempatnya singkir yung gendai di surgana Allah amin tunturkan tinuturkan terakan cinarita keliskan kapiwarti enggal nuka tarima ngawiyosakan kawontenanipun ieu kampung anu nuju takliman wa takliman memperingati karena waktu diisrokeun sareng dimi'rajkeun teh dituna menyambut bulan suci Ramadan
sehingga urang sadayana riung kempel dina ieu patempatan ayeuna teh geus jam sabaraha jam setengah 12 tapi jelema masih kene nyari leres padahal biasana ece jam sakieu teh lain keur ngaji leres ece biasana jam sakieu nuju naon memeh sare lalajo sinetron naon ece jam sakieu biasana keur ngaos sanes biasana nuju naon ngatu lain sarare kalah caricing di dieu rek tolak berarti ece teh keur butuh ku bedituna menyambut bulan suci Ramadan berarti keur butuh ku ridho saha subhanahu bedituna keur memperingati Isra Mi'raj berarti ece teh keur butuh ku syafaat Kangjeng Rasulullah nu tadi uih aktivitas padahal hujanan geus hujan mah ngeunahna leleson sare lain leleson atuh sare maksa tunduh matun maksa sabab keur neangan ridho neangan syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun ngatur kacape saha capek abdi capek geus hampir sabulan setengah kuring tinggal sorak geus beak awak geus dipuh ieu teh geus sarikeun pamajikan geus tara kacabak masyaallah meniwati aku tapi capek-capek oge abdi maksa sabab abdi keur neangan nu balik ngajawab teh nu balik abdi oge maksa sabab abdi keur neangan aing teh karek wawu tapi geus sarudon kieu era ku panitia di majarkeun heueuh nuhun atuh mang jawabkeun harapan urang sadayana dilungsuran rahmat sareng ridho Allah dilungsurkeun dina danget ayeuna amin ya Allah ya Rabbal alamin naon pangna urang kudu aya dina ridho Allah je sabab manusia mah dikukuntit kudu sahiji aja panganget ridho cek manusia mah dikukuntit kudu sahiji naon aja sabab manusia mah bakal maut cari maut ustad heula masyarakat heula kamu sadang aja masyarakatnya ngadoakeun maut teu ustad teu masyarakat nu kolot heula nu ngorah heula kecil eta digireun ini sorangan we teu ngorah teu kolot tapi nu jelas sadayana bakal hari maut di meja heulang teu kamari di abdi aya tukang baso maut tapi ka ayeuna tara dagang ya aya si mang eta dagang moal meuli baso juri aja ari maut budak leutik keneh maut aya budak ngorak keur menjenar sebuling maut aya nu mautna umur 30 tahun aya nu mautna geus kolot aya bahkan nu geus kolot can maut aya bakal maut hoyong maut hah udah geus sing maut hayang mah berarti urang mah hoyong panjang sadayana nu hadir di dieu sing palanjang umur maut batur geus maut ieu cina leuwih ke sorangan bate urang mah lamun dikersakeun panjang umur sing dibarengan getol ibadah ya Allah ya Rabbal aja ari nu di kebon maut nu di kolam nu di kantor para pejabat karyawan presiden polisi sadayana bakal orang kaya
korupsi bangsa sanes. Hari ka bangsa raosna. Bade pae bade modal. Sok disana sia nu ditukang kabeh sia disana nu teu disana sia dulurna sia. Siap. Kesel teu ka bangsa, kesel teu. Kok lamun kesel teh mongkeun keselna, amakna teh mongkeun. Kalau abdi ge can amak, adek amak geula. Hah. Siap. Sok. Jadi kalau korupsi mah raosna sing tarik, mun nyebut modal dulurna sia. Hiji dua tilu nu korupsi. Aja nu tukang punten disada, isi disangka wargina. Jadi nu teu disada punten, aja nu paling dinya punten disada sadayana. Nu pangker punten sadayana disada. Jadi anu teu disada abdi yakin ieu dulurna. Hiji dua tilu nu korupsi. Udah mulai trak ya. Nu korupsi. Ustaz Irang. Ya aing modal. Diumumkeun asa peker innalillahi parantos modal hijrah. Jadi ka kiai ka ulama raosna bu. Kiai. Ulama. Ustad nu korupsi. Ngarep jadi pudar gitu. Betul kukus jadi pudar. Aya pudar dia mah. Jelas sadayana dikukuntit kuno saiji naon aja maot teh bakal basa bulan kamari mah bulan kamari keur maot teh keur usum ka ajengan harita bulan kamari mah dieureun jadi ajengan basa minggu kamari di abdi mah anu maot teh anu piungna nyengsol mah kalau di balangan kan ini kaji nyaris dan mawat. Jangan kakaran itu mungkin di balangan kan segala tuh biasa weh. Ya Allah ya Rabbana. Sadayana keberurutan urusan maut mas sadayana bakal. Allah ngadaudina Al-Qur'an. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika geus datang waktu mangsana ajal mah teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diundur-undur. Ari maot teh ruh teh leupas. Ruh teh leupas. Nah leupas kumaha kitu? Sadayana ruh. Ya bersadayana ari ruh saberhiji. Ari ruh teh aya 3. Hiji aya ruhannya ngancikna di mana fil akli. 2 aya ruhannya ngancikna di mana fisafil qalbi. Dina dada jeung dina hati. Aya deui ruh jasmania anu nempelna antara daging jeung kulit. 2 ruh nu disebatkeun ruhannya ngancikna fil akli dina akal. Aya ruh sultaniyah disabri dina dada. Ieu mah aya kalana leupas. Iraha leupasna nalika bobo. Badak lamun gugah bobo kela ngumpulkeun heula. Naon sababna? Keur bobo mah ruh teh leupas. Nganjanglah ka alam malakut. Papanggihlah jeung alam mimpi. Maka ketika mimpi papanggih jeung geus eueuh itu bisa dikatakan benar. Naon sababna? Karuhun urang keur ngalongok melalui jalur mimpi. Naon sababna? Ruh sultaniyah masuk leupas nalika urang bobo. Lamun bahasa urang dieu ruh sultaniyah teh disebatna teh sukma. Naon cenah? Makanya orang tua terdahulu ada ilmu yang dinamakan ilmu aji raga sukma. Sukma bisa keluar. Cuma ilmuna asalna di Jawa. Ngaranna teh aji rogo sukmo. Sabab Sunda jeung Jawa teh bedana ngan ukur A jeung O. Lamun di Sunda aji raga sukma, lamun di Jawa aji rogo. Lamun di Sunda iyana, lamun di Jawa. Lamun di Sunda jaka, lamun di Jawa. Lamun di Sunda mangga, lamun di Jawa.
lamun di Sunda mangga calik, lamun di Jawa monggo monggo colok. Aingnya mah di Jawa ucas acos sebenarnya. Udah mangga colok. Monggo linggih monggo colok. Aji rogo Sukmana bisa keluar. Maka ketika berbicara film dahulu, ada film Angling Dharma, Sukmana itu bisa keluar. Karena memang ada ilmu peradaban, kurun biarawa, di bawah kurun kerajaan Kartanagara, Raja Kartanagara, Raja Singosari, Kerajaan Singosari, Raja Kartanagara, boga senopati sakti ngaranna Ronggolawe, Kartanagara anak Raja Tumapel anak Raja Kadiri, Raja Tumapel anak Angling Dharma anak Raja Kadiri anak Sangyang Panuku anakna Babat Belitung anak Prabu Adimulya anak Prabu Tarumanagara anak Prabu Salakanagara putra lagi Mula Dharma panjang ya caritana eta mah kudu dina Agustusan. Eta mah ngaji kebangsaan. Jadi kudu dina Agustus. Maret, April, Mei, Juni. Ari lah kene ya Agustusan. Dan kewe hari Agustusan. Aji rogo Sukmana bisa keluar. Ya. Ngomong ke disuri-surikeun. Jadi orang itu kudu ngaji kikiran sendirian. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, ruhna bisa keluar. Lamun dina otak mau disebatkeun ruh ruhaninya. Eta mah dina otak. Maka ketika panyawat emutan aya secara medis nu dingaranan depresi. Ayeuna teh loba nu depresi. Oh, da kamari beres pilek. Duit beak jadi henteu. Otak maka depresi teh ruhna keluar. Otak mata aya paribasa jelema mah ulah tari teuing ngalam lamun tari teuing ngalamun osok kasurup lamun kasurupan ulah loba ditang banyak cerita jong tapi alus tekan kayak aya ubarna kasurupan ditajong lamun ulah ditanya jadi nu kasurupan mah montong loba ditanya pakai tata krama ngaosnya jadi ngangge etika jadi ulah nyarios ketika abdi teu ngajak nyarios jadi aing poho deui itu jadi nu kasurupan mah montong loba ditanya jadi dia lamun aya nu kasurupan kumaha ngangge etika ujang kasih ngaosna ngangge tata krama sopan santun pilih abdi atosna jadi kedah ngangge jadi lamun anu kasurupan montong loba ditanya jadi dia lamun aya nu kasurupan ditanya tuh kumaha nya contoh abdi kasurupan deh oh, ulah cicing. Ini abi mah rek niat lah, niat abi kasurupan. Sok tanya sekali cengiran, pan aing kasurupan saya aya nanya. Kalau cengiran tidak lagi. Niat abi kasurupan.
di mana-mana kayak ieu saha jadi aduh rame aing kesurupan teh kieu jadi saha welah sia kepo palingeus hayang naon di mana-mana kayak ieu saha hayang naon jadi mah ieu kesurupan teh teu rame jadi aing Ayo ayah curi liur nggak jawab. Jelas ieu saha naon? Ayang udut. Ayang udut. Udut naon? Gitu sampai panas. Aing teu ayang. Dia mah kieu aing disuruh pada udut naon gitu. Wah, cari cing. Terjadi aing makan dia geus dulu. Udut namanya jarum coklat. Jadi lamun kasurupan masih kena jarum coklat jeung garambeureum berarti eta juri kampungan. Da uing mah juri modern. Udut nage nu kieu. Cicing ieu mah nyaan kasurupanana. Kaheula moal wara cager can beak sabatang mah. Ala kelayu jadi hayang nyanyi heula udut dulu udut barang-barang udut dulu eta udut jalan paling enak nongkrong di warung paling enak abari mau ge lu enak paling ngaji ge kenapa sakali deui udut dulu kopi dulu kopi dulu nggak lain jika teh dia mah kopi dulu buru-buru kopi dulu kopi canda beak cairna dulu Jalan kesurupan. Jadi lamun kopi hideung spesial mie tong digojekeun.
aing mah karuhuna olo-olo. Mani lila moni lila mani lila moni lila orang cakir kasurupan kopi canda mani lila mani lila moni lila mani lila mani lila kopi mana kopi mana ulah darah oh minumu aja mau lah itu kopi teh terhidang panitia teh nuan di penta ieu mah pohon kesurupan can cager kene cing tak jadi matakan ulang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Jadi lamun aya nu kusarupan aya nu kasurupan teh aja lain kudu loba dita kopi datang kopi datang kopi datang kopi datang kopi datang kopi datang kulantaran datang kesurupan ngenyot dulu nyot tiga nyot tiga nyot tiga nyot tiga nyot kaki nyot aja ya. Jadi lamun aya nu kasurupan teh lain ulah loba dita aya cenah ubarna Pak Ustad aya pertama lamun aya anu kasurupan eta ulah loba ditanya aya teori secara medis mana secara medisna ece hanapeun mumuncangan aya urat saraf tinggal dipali dia iya dia tekan ieu satakar kebek teu kudu babacaan lamun ditekan hanapeun mumuncangan satakar kebek eta jelema ceceritan aduh alah panas 100% eta jelema ngawadul Pak lain kasurupan tapi eta jelema keur acting keur gede kahayang tekan urat saraf lamun mata kieu urang dieu lamun urang dieu aya nu kasurupan bisa ngubaran kabeh bisa tekan urat sarafna lamun geus dipencet urat saraf masih kene ceceritan aduh-aduhan bawa kawahangan ngabekeun Pak 100% eta jelema lain kasurupan acting loba gaya apaan ieu mah contoh teh contoh eta mah
Maka dia untung eueun ngababetkeun aing. Pencet urat saraf ka gurubung dibabetkeun bahaya. Lamun geus dipencet urat saraf masih kene ku gurubukan berarti nyaan kasurupanana. Aya ubarna aya kunaon ku adan. Oh iblis paling sieun ku adan, sieun ku adan. Mana masih dia? Yo. Kakulana mah kadeukeun kakulana. Yo, adan. Gorawong ke subuh di dieu adan iblis bakal ngabreng ka kidul. Di kidul adan iblis ngabreng ka wetan. Di wetan adan iblis ngabreng ka kulon. Ternyata saban arah adan subuh-subuh iblis ngariung di tengah bingung ka mana ngampi. Nu akhirna subuh-subuh ngampi kana hanapeun simut. Paingan hese hudang subuh. Berarti lamun nu hese hudang subuh kaya keur digeugepan. Berarti lamun akan jeung ecek si digeugepan subuh kaya keur ngeugepan. Amir kasalah nyebut iblis. Subhan. Sianan ku adan, sianan. Matak lamun anyar bumi, begitu muka rek ngalih bumi, begitu muka lawang, gerowok adan. Lompat kajuru di adanan, kajuru kiri di adanan, kajuru kidul di adanan. Naon sababna rek nyingkahkeun iblis. Matak dina liang lahat mayit sok di adanan, gubrak lahir ke alam dunia mayit sok di adanan, orok sok di adanan. Naon sababna geus perjanjian iblis rek ngagoda anak putu Nabi Adam. Timimiti di ais nepi ka yang kerdong dina liang lahat. Dina liang lahat matak bro lahir ke alam dunia kudu di adanan. Matak ayeuna begitu gugur lebet kana liang lahat mayit di adanan. Brol ke alam dunia orok di adanan rek ngusir iblis. Tartibna sakumaha dina kitab Azkar Nawawi diuningakeun lamun ngadanan dina liang lahat teh turunkeun heula mayitna karek gorowok adan. Minimal maksimal nepi ka merenah geus merenah mayit ka karek gorowok adan. Nah cenah make jeung kitu sabab dina riwayat iblis rek ngagoda anak putu Nabi Adam ti mimiti di ais nepi ka yang kerdong dina liang lahat rek digoda ku iblis supaya teu bisa ngajawab pertanyaan malakal munkar wa nakir. Tartibna turun heula mayit gorowok adan. Naon sababna? Sabab iblis bareng jeung turunna mayit lebet kana liang lahat. Malah kontroversi dirinya istilah aya nu nyebatkeun kudu dikomatan, aya nu nyebatkeun rek teu kudu dikomatan, da lain rek salat, da adan didinya ge lain rek salat, tapi adan didinya rek ngusir iblis. Bro lahir ke alam dunia kudu diadanan. Sabab iblis rek ngagoda ka orok. Orok digoda ku iblis digoda. Maka abdi mah orok alhamdulillah. Anak aku keempat-empatnya kan aku tuh punya anak baru 4. Abdi gaduh putra teh namanya 4. Nu pangageungna Yuswa kelas genep. Nu kadua kelas 3. Nu kahiji kerek lebet SD tos lebet teh bade kelas 2. Balita ayeuna Yuswa 3 tahun. Ayeuna teh keur nyiram deui. Bae we atuh nyieun uing nu maraban uing nu komen. Waduh budak lobakan bae we. Da cek ade aksi domba kuring ya gitu nya. Banyak gitu kan. Budak uing nu nyieun nage uing di paraban ku uing jadi heuceuk kumaha uing. Itu Jadi gaduh putra teh namanya 4. Ayeuna teh keur nyiram teh kamari ceu. Uona teh. Padahal ditinggalkeun unggal peuting ku abdi teh. Abdi ge aneh kok ditinggalkeun unggal peuting tapi nah geus ok deui. Oh, abdi nanya ka pun pojok neng. Nah, atuh ditinggalkeun unggal peuting tapi nah geus ok deui make jeung nyiram deui. Pamajikan abdi nyabok ka abdi. Taraso teh peuting ari eta nu lohor poho. Sorry budak poho di euy. Lain Kang aya
bari pohok itu nya bari ngalidur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abi mah orok sadayana kaadana. Hiji kita lupa makan gitu. Abi nuju ngaos di Garut kata, tapi di adanan ku aki. Abi mah sadayana malah ada keanehan waktu istri aku ngelahirin anak pertama. Iya. Lahirnya itu hari Jumat. Pas malam Jumat itu kan aku sama istri aku ya malam Jumat. Kan malam Jumatnya malam Jumat. Iya, malam Jumat ya kan. Malam Jumat waktu malam Jumat aku jam 2 peting ditoel sama istri aku. Istri aku noel kan ininya betulnya kerasa. Kaning aku teh kan lagi malam Jumat karek beres sare aku teh kan ditoel ayah ya istri aku sama aku bilangnya ayah. Aku sama istri aku bilangnya kalau dulu waktu pacaran bunda. Cuma kan ada pasangannya kan kalau papi mami. Kalau bunda panda, makanya ayo sebut panda. Aku lantaran sih disebut panda ya aku digantilah aku sama istri aku bilangnya embeb. Ya. Ayah apa beb? Kan lagi ngalindur akunya lagi perlu apa beb? Ini betul karasa koreca kami luas. Boh harita kan antara karuas kabingbang kabingung itu jadi ngahiji. Ya begitu. Aku teh langsung lompat keluar padahal aku belum pakai baju. Tekan hareudang ari kamu kan malam Jumat. Ya aku teh ngangsodin dulu sarung. Terus aku teh bilang, "Ayo kita ke bidan." Ya, kita ke bidan. Telepon ke sana ke sini, enggak ada yang ngangkat. Aku teh pergi aja ke bidan. Aku ngeluarin motor dari rumah. Aku belum yang di tempat sekarang, masih di kawasan padat penduduk di daerah Sukajadi. Aku teh kan di gang makan motor nggak boleh hidup tengah malam teh. Jadi kalau tengah malam motor hidup teh kalau digerungin ya digerung-gerung, suara knalpotnya jadi pindah ke kamar. Oh, apalagi knalpot yang racing begitu digerungin, pindah ke kamar suara nate, goblok caranya. Iya, abis suara knalpotnya nah jadi goblok ya. Jadi ke kamar lompatnya teh. Ya aku lah dikeluarin motor, ayo kita ke bidan. Oh aku langsung semangat ngedorong motor kan gak boleh hidup. Ya pas nepi teh kasih si jalan si istri aku ketinggalan. Oh aku balik lagi. Ayo bukannya kamu mau ke bidan kan aku teh lagi gede beuteung harus lagi digendeng. Aku pohon. Ya akhirnya sama aku digendeng aja. Ya sebelum digendeng aku liatin dulu ya jalannya yang gede beuteung halus ya kayak entok gini. Oh, ya sama aku tadi geleng. Setelah nyampe ke sisi jalan, aku starter motor nggak hidup, diselang nggak hidup. Siap kunci lagi can ke bawah. Aku balik lagi ke kontrakan, nggak ke hari tete. Aku langsung ngambil kunci biur, aku langsung ke bidan. Jam 2 puting aku gegedor. Saking gempurnya aku gegedor. Ibu bidan, assalamualaikum ibu bidan. Iya, abi bade ngalahirkan. Udah gempur ibu bidan tebari suri Pak Ustad irahareuna. Bukan aku ibu bidan, ini istri aku sok bawa ke ruang persalinan. Aku golerin di kasur. Terus aku teh keluar harap-harap cemas nungguin 10 menit kemudian ibu bidan keluar. Kata ibu bidan, Pak Ustad wayahna tong dicanak deui sabab ieu bojo teh tos pembukaan opat abdi ngaulang. Bari nanya ke ibu bidan pembukaan opatnya sumuhun hari dilebet aya acara naon ibu bidan. Depan abi mah basicna mau balik nyaona kan pembukaan pembacaan ayat al-suci Al-Qur'an, pembukaan tilu teh ngaji Qur'an, pembukaan opat kerek tablik akbar. Ulah lobananya bawa cenah alat-alat persalinan gerak ka bumi. Oh aku nggak pikir panjang lagi, aku langsung pergi ke rumah aku. Starter lagi motor gaskeun well. Abi
abdi langsung siap ke rumah. Ai pas nyampe ke rumah bingung apa yang harus dibawa. Lalakinya mau naon akhirnya sama aku teh saya aya we naluhur lomari teh dibawa bedak lipen body ku abdi teh dibawa datang teh ka ieu bidan diasongkeun dicarekan wongkon diseureutkeun lain nu kieu salin panel simut salin budak salin bapana salin indungna lain nu kieu nyangan deui kudu aya nyaringkasna carita malah kengeng we eta teh abdi ngantosan di luar direngu-rengu ya yang mau ngelahirin mas ya jika ke parkiran direngukeun teh ayo neng terus neng terus direngu terus neng terus ayo belok kiri belok kanan kurang ngadangkat terus ya sahabat abdi keur naon kieu karet ku ibu bidan Pak Ustad ka dieu bantuan da eta cangangang teh begitu asup ka ruang persalinan ceuk pamajikan make jeung nyarekan ka abdi beakeun ka nepikeun ka abdi beak dicakar aya nu keur ngajuru sok nyakar beak digegel dikereus pan posisi isi aku teh kan lagi ngajuru teh kan gini ya gini. Begitu aku nolol masuk ke ruang persalinan eta istri aku langsung gara-gara akang geri eta abi beak saja ieu digegel dikerobos beak dicengut mangkaning keur gondrong beak dicengut da abdi ge hayang protes Pak harita teh Pak harap nama protes teh kieu nah make jeung kudu nyalahkeun nya. Dan nyieu lagi padahal kesepakatan bersama. Tidak ada unsur paksaan. Si akang segala mun nyeun budak sukan meleh ngadang kapan itu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Nyanu akhirna harita teh leeh-leehna pun bojokeun ceceritan. Saur abdi teh neng istighfar neng tadi ge istighfar sing emut mata ceritan ge emut leeh-leehna pun bojo sama aku dipegang tangannya habis itu diusapan keningnya sama aku dicium keningnya bau anjir itu kamu gitu mah cakal ku abdi panangana bari diusapan bari babacaan wanita harus apa doa ini mah paraji pasti apa kumaha cenah doana Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud capek Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud Anamun munan Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud kadieu Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud Hannah waladat Maryam waladat Isa kadieu deui Hannah waladat Maryam waladat Isa sayang kadieu Hannah waladat Maryam asa minang kadieu Hannah waladat Maryam kepada eta paranti keluar aya reaksi tina eta aurat ternyata bener begitu ayeuna bedi aurat saseger-segerna rai teh bojo abdi keluar kesan ngoprot kesan nu jadi aneh pipilueun ka abdi jeung ngilu ngesan ngoprot abdi jeung ngesan bojo abdi tipe pereket kana tuur abdi ge ngilu tipe pereket bojo abdi tipe pereket kana kasur abdi ngilu tipe pereket kana tuur nu paling aneh bojo abdi ngahejeun abdi ge pipilueun ngahejeun bojo abdi suarana leutik abdi agam di jero teh alus leutik balang telani bojo abdi keluar orok abdi ka WC modal untung abdi henteu keur mencret namun keur mencret dijamin gusia teh
Lu langsung abdi lompat kamu sholat. Begitu brol orek lompat kamu sholat. Sholat abdi sunat 2 rakaat. Hari ke tengah-tengah sholat kerek sadar. Hari aing sholat naon? Da wudu ge acan dia geus nyabab pamajikan. Anu akhirna abdi teh sholat teh dibatalkeun we. Saja biti can wudu dibatalkeun we da. Terus aya we sora ti bidan teh. Bapana mana? Can diadanan. Bapana mana? Bapana mana? Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di mana? Di musola. Majikan ngajurun lain kamu kajongo. Lompat abdi langsung ka ruang persalinan geus teu kuat hayang buru-buru ngadanan orok. Gorowok abdi gigireun kasur adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dicabok kerek adan sakitu ge. Ayah, ieu mah cepil mama. Jadi ada nanti pamajikan lain orang saking gempur rumah sudah iya udah gempur atau beb hari orok di mana luang iya heula tatanya heula tuh orok mah di ruang sabelah sudah gempur lompat abdi ka ruang persalinan nyampak orok keur di bedong ka abdi mangku orok abdi keur mangku orok kan sedih jeung bunga ngahiji abdi teh kan sedih hongko kan geus lebrol budak sedih hongko terus ieu naon bunga hongko orok lebrol eta abdi adan teh jadi-jadi ge adan abdi teh sedih jeung bunga hiji bisa-bisa ada nabi sholawat istighfar Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli aslam karek we kalau ada nu jadi anu orang kerja cerita oh begitu kalau abdi ada Allahu Akbar Allahu Akbar dengan seketika eta orang nu kerja cerita jempli harita eta tadi kakinya jempli jadi si jana ieu kabeh baheula teh diaradanan ternyata cepil urang maka karengeuna ternyata cek ulama cek santri eta orok teh keur ngucapkeun kalimah isim domir nulapatna huwa oh berarti orok teh keur jejeritan Allah matak begitu di adanan langsung jempling ternyata orok kana cepil hayang buru-buru dibabukeun Allah adanan Pak orok teh Pak tungguan Pak pamajikan teh Pak pamajikan teh tungguan lain diasupkeun ka persalinan akang ini ulangan kun nyieuna hongkol kan nyeri lagi kudu ngilu nempok kan mata lamun loban nempok ngacurug ku jadi pamajikan nyaah ka pamajikan teh naon nyeri teh asa kurang mata sing sumpah abdi mah nyaah ka pamajikan teh nyaah abdi mah moal nyalung ayeuna mah moal nyawa isu kan kumaha isu we Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi jadi kembali tuh ternyata lamun anu kasurupan teh kudu diadanan kubara kadua geus dipencet ayeuna mumuncangan anger kasurupan geus ayeuna diadanan anger kene kasurupan berarti nyaan kasurupan aya ubarna aya mana ubarna tah dina tungtung munan tengah-tengah kukunciran cabut bulu natin aya doana aya hoyong apal doana hoyong apal doana hoyong nyabut bulu rambut hiji tet aya doana bismillahirrahmanirrahim moal dibedakeun
Rambut anu kedua aya doana aya bismillahirrahmanirrahim. Kamu ali bejakeun ieu mah pedit. Jadi teu bisa amplopna dihijikeun kana amplop rajabahan. Sorry ye. Oke kas. Hey. Lamun geus dicabut tilu, masih kene angeur kasurupan aya ubar paopatna dina carehan. Aya dina buntu. Aya doa-doa tertentu. Ijazahna khusus sabab abdi ge ijazah di situ Bondo Jawa Timur. Ya. Berarti ruh teh lepas. Matak dina bobok naha make jeung aya doa mau tidur. Adik-adik semuanya yang hadir di sini apal doa mau tidur? Cing sok bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana rek sare. Jadi. Bismika. So, artinya. So. Atau bisa? Cara jeung artinya. So, Bismika. Dengan namamu ya Allah. Ahya. Aku hidup. Wa bismika. Dan dengan namamu ya Allah. Amut. Aku mati. So, bismika. Jadi dulu. Bismika. Atau bisa? Hey, cing ye, karena ngaji teu bisa, ari kana ieu bisa tuh. Hayang jajan teu di warung. Hayang jajan teu di warung. Pura-pura engkau boga duit na aya. Panona alus irung alus. Di kampung di harap tinggi dan hanya tak Ibu saya ulah gitu asa kawing tuh. Bismika dengan namamu ya Allah ahya aku hidup, wa bismika dengan namamu ya Allah amut aku mati. Reupe bobo nah ketika rek bobo make jeung ditungtunganku amut aku mati. Naon sababna? Ruh lepas. Kumaha mun kabalik deui? Maot mah moal ruh anu dua mah sultaniyah jeung ruhaniyah mah sukma jeung pangacian mah maot mah moal ngan aya panyakit depresi atanapi leungit pangacian. Itu. Tah ari nu jasmania nempelna antara daging jeung kulit ieu mah katangtuan ajal. Sok aya ayeuna istilahna nempel antara daging jeung kulit teh dituna nyelap dina urat-urat nadi matak aya paribahasa dipotong urat nadi maot naon sababna tempat ngancik naruh jasmania aya kalana nyelapna dina nu kieu dina elak-elakan ketika buntung nu kieu maot naon sababna jasmaniahna dipaksa leupas eta mah katangtuan aja nu nangtukeunana tuh. Tadu masar sakitu maka hirup aya anu dituju sabada maut naon surga sadayana nu hadir di dieu sing jadi ahli surga amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim Sabri Rabbi Asli ala khairil mursalin ya Rabbal alamin ya Rahmanu Sabri Rabbi Asli ala khairil mursalin
benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun sakdinya aya nu dituju hirup kenaon surga sadayana nu hadir di dieu sing jadi ahli surga amin. Sedangkan surga geus dicabiskeun al jannatu u'iddat lil muttaqin, surga tercipta untuk orang-orang yang bertakwa amin. Sadayana nu hadir di dieu sing jadi jalma anu takwa, mata ayatna puasa supaya la'allakum tattaqun, supaya kita kegolongkan jalmi anu takwa. Begitu suka surga, di surga mah moal aya anu hid, di surga mah moal aya anu hid, di surga mah moal aya anu hid, aya di dieu nu hideung mana? Nah itu kawin cok. Eueuh nu goreng pat. Jadi eueuh nu hideung bari goreng pat. Aya nu hideung goreng patut. Sok sia nu kawin deui. Di surga mah moal aya nini, moal aya kiap. Cuma aja medul kawin euy.
sanes teu aya nini mah tapi kesing mah nu eta digentos bakal ngorak deui. Begitu emak maut teh, begitu emak ka surga teh engke teh emak teh bakal sapantar sadayana ngorak. Jadi aku akan muda, emak pun akan muda. Jadi aku sama emak itu bakal sepantar. Kita di dunia tidak pernah bersatu emak. Siapa tahu kita di akhirat berjodoh. Tapi emak ayo menang nih. Yes, lumayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lamun nuang katuangan surga sawak-awak ngilu ngarasakeun ngeunahna. Sabab di surga mah moal aya mod. Modal. Di surga kali dol hungkul dan turujit teh mod nama di dieu. Di surga mah moal aya mod. Moal aya ngawat, moal aya ngawel. Moal eta katuangan surga ka mana lumpatna janten daging paling merolok janten kesang. Bari kesangna alisan surga mah seungit abun-abunan dir sacara minyak kasturi. Akurkeun jeung kesang euceu jeung salaki euceu isuk. Baru seungit lalai kan. Tapi kesangna ali surga mah seungit abun-abunan minyak kasturi. Jadi moal aya miceun di surga mah. Naon sababna? Katuangan surga mah sadayana janten daging. Nah moal miceun kitu moal. Nah geuning makhluk di muka bumi mah jeung aya lawang pangkeran baheula sejarahna. Nabiullah Adam alaihi salam euceun diusir di surga gara-gara naon nuang buah khol. Buah kholdi sabariji Nabi Adam nuang buah kholdina. Siti Hawa begitu buahna dituang ka kana patuangan dagingna kana patuangan janten mules sikina nyerelap tilu. Di Nabi Adam sikina nyelap tilu, di Siti Hawa sikina nyelap sabariji. Di Nabi Adam tilu, di Siti Hawa mana Siti Kholdi teh cenata hiji ieu ceceklok sikina nyelap sabariji tilu tanu hiji mah ieu ceceklok nu hiji ka ieu teh Siti Kholdi nu hiji mah ieu sadayana nyelapna sabariji nu hiji mah ieu Siti Kanyut. Wah, dibecakeun moal tadi lagi yang dimaksa. Kanyut. Ge cenah jorang, ari kanyut jorang tuh dijorangkeun jorang dihenteukeun teu kanyutna sabab kanyut babasaan Sunda. Lamun ngawinkeun bungsu bahasana naon? Muprukeun tai jorang teh. Lamun aya nu ngajuru boga kantong leutik ngaranna naon? Kanjut kun. Nah make jeung dingaranan kanjut kundang eta teh baheula nu nyieunna Mang Undang. Dalamun munyeuna Mang Tatang mah kanyu tatang gitu. Lamun jelema wanian disebutna kanjutina, jelema eraan kanjutina, lalaki kawin wae disebutna ge lalaki laer, awewe kawin wae disebutna ge awewe hamur. Lamun aya nu nyirap disebutna ge keur weureuh. Berarti penting ayeuna judul ngaji teh menyambut Ramadan. Judul ngaji jadi kanyut gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alih wa ala ali. Ta eta di pamaget ai di istri, sami di istri ge tilu. Di istri sabariji? Tilu. Iya. Ya. Jadi lamun ngagupayan salah kita terkadang ngagupaikeun panangan cukup ngajibegkeun awak. Bapana kada. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tah eta geus hiji mah tong ditanyakeun. Begitu dilungsurkeun ka muka bumi ceuk anger teu tiasa micin jeung Nabi Adam jeung Siti Hawa. Nyalu akhirna instruksi ti Allah melalui malaikat colok lawang pangkerna. Nabi Adam nonggeng Siti Hawa nonggeng begitu gabres dicolok keluarlah ayeuna sadayana kotor anu salami ieu dituang di surga nepikeun ka ngajantenkeun wahangan bendungan nu aya di alam dunia. Begitu dicabut ayeuna tombakna maka aya tapakan nepikeun ka urang pangoban tapak tombak malaikat teh dicabut ti pangkeun Nabi Adam teh ngaranna teh Kerod 1000.
Iya, mau kalau 1000 lah yang waduk teuing mana disebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi sadayana geus nyaritakeun kanikmatan surga moal angeus-angeus ngan nu jelas ieu surga diciptakeun keur jalmi anu takwa, sadayana nu hadir di dieu sing kagolongkeun jalmi anu takwa. Amin. Ya Allah ya Rabbal ya Allahumma barik lana birajaba wa syahbana wa manilna wa dan sholawat sadayana sambil sholawat ya abdi katitipan barang di Habib Ahmad bin Yahya parfum kenging ngadamel anjeunana tos di aurodan birdul latif atos latif atos latif hadan tos di maulidkeun aya parfum aya hasiatan anjing hanya sebatas perantara habaib berapapun nominalnya niatan sedekah sabar insyaallah urang sadayana singkat sangge duriah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ieu riungan mugi Gusti ngalungsuran dina ieu riungan mugi Gusti ngalungsuran maksar sareng tujuan diijabah ku pangeran Allahumma barik lana birajaba wa sya'bana wa manilna ramadana wa hasil maqsidana ku berkahna sholawat lungsuran abdi rahmat ku berkahna sholawat lungsuran abdi rahmat mugi kenging syafaat tina di sayyidul ummat Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa manilna ramadana wa hasil maqsidana angkat jeung pandangan sadaya Gusti abdi hijikeun sareng nabi teu
Gusti abdi hijikeun sareng nabi tepangkeun di sawarga sarengkeun ninggal Gusti kersakeun ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma ya wasi'al karami wa fir lana ma ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hapunten anu kasuhun bilih kalangkungan dina paripola dina laku dina ucap da abdi mah karakterna jiga kieu mudah-mudahan agung semu cukup luhur jembar pangampura anu ditedah hadani Allah wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.